Loh ka dieu euy. Tah nganterkeun bacang capekeun. Oh, naon nu kudu di-PHP-keun teh? Sama tak lieur urang mah ieu teh. Naon nu kudu di-PHP-keun? Lain kudu di PHP-keun. Ieu bacang tah capekeun bisi balik burit. Oh, duit. Aing mah sugan duit di mana nu kudu di-PHP-keun teh? Lain, ieu nganterkeun bacang bisi balik burit engke bis kaburu lapar manten. Oh, ladang ngonten. Siapa? Ladang ngonten atuh. Tempo ya ladang ngonten mah. Menang ngonten teh dibayarna teh 0,0. Nu agung menula liur kieu. Kubang meta teh euy dibayarna teh 0,0 di tempo teh. Alah aing anjing teu saperak-perak acan heuh. Ai kabeh euy anu ngararon teh hayang duit ai di tempo dina ayeuna 0,0 eueuh duitan heueuh karu oge euy asa hayang asa mungon teh padahal sabaraha urang teh kieu eta teh naon ngonten-ngonten teh dibayar 0,0 aya da Tah bisi eueuh capekeun bisi nah anu kudu manten. kudu di-PHP-keun karu ge roge teh meunang duit tina konten mah lah aing 0,0 mah tuh naon da mending keneh ieu kurupuk teh ning jeung bacan ye mending ge nu kieu ye hakan ye pugu aya ye atuh aing pamajikan teh euy geus